bongsai geus alus ya geus meujeunna dijual ya laku jadi duit. Mana sih Iroh teh? Dek diajakan nempot Tegalna. Roh. Iroh. Dia. Nempot Tegal kuat mana yo? Mumpung barang. Kemana? Ka Tegal nempo kebon kolot mana? Poe kene. Kaca na buka eta ampun teuingan. Iroh lalaguan ih. Heeh, kaca hideung teh ingat hayo. Panas. Wah, Nil. Iya tah urang ku haji. Tadi teh kurang ditandangan patok. Cenah ada aya dulur nanti anu ka dieu. Tah, iya meureun patokna ye. Duh, aingna kita dikiran rada jangkungan ilok make ieu. Padahal geus aya patokan haji teh rupa-rupa wae. Ampun aingna. Alah aing haji teh kituna doang. Ulah ditancerkeun eta. Ulah di dieu. Hiji-hiji ieu heulaan katana itu. Gimana hiji deui? Cenah itu keudeng ke haji rek ka dieu. Cenah haji teh meuni ku rupa-rupa wae ieu patok geus aya. Segala titah di jangkungan atuh. Tah, keudeng dah. Tah, ieu Nil ieu. Ngomong-ngomong cenah, haji dulurna geus datang. Alah ilok Ai cenah tadi aya kabar. Emang sieun teu nempo? Henteu da. Cenah rada kieu cenah tah. Nya meureunnan aing ngaran ti kota teh mah meureun herang alus Buset sedep berenang. Nya meureun bude Nah, itu tuh di ujung ditu, tadi itu tuh anu bapak maneh. Oh, Emang lagi nitipkeun ka Uwa. Jadi tidak diurus. terus kumaha tah? Nya abis si maneh hayang nyahopan emangna jager maneh cenah geus dewasa cenah jager rumah tangga naon cenah, ting rumah susun. Gitu ka dieu. Ayo ka dieu. Kayak biasa lagi pasti ka dieu nya. Yah, sia ngomong-ngomong bude naon eta? Hah? Bude. Bude? Heeh. Oh anu cara batur esok nyebut teh bude emang naon? Anu disingkat. Heeh. Buset, eta teh pan bujur gede meureunnan. Oh bujur gede. Alah pelem atuh. Jual palam-palam kede ieu. Untuk beuki emang. Kanu pelem. Nya beuki atuh ai kanu pelem mah kitu. Kanu kieu. Duh, beuki wae. eh. Hayu, urang matokan itu tuh. Kepan ka dieu ieu. Berangkat. Allah. Ieu patok nih aing nu mawa ya. Aing nu mawa. Aing nu mawa. Heeh, kadi urang colokeun. Buset dengan. Mah bapak sudah dijorongkeun. Anu ngajorongkeun meureun sang tah nincak ieu tah. Aingnya. Batok kalapa. Ampun aingnya. Duh, aing mah sagala lalabuan emang candang gitu. Encan. Ampun aing. Buru, kedeung deui datang anu kieu. Anu bude. Sadap. Tah, ieu patokna tah, naeng tah. Toh. Tah ieu. Iroh wae batur Iren. IREN Iren. Teu kajeuna atuh Iren kayak geus maneh ka kota aing nyahoana pan ngaran sia Iroh Iroh. Untuk rupa-rupa aing geus dibangal ngaran kita eta batasna tah patok panu kolot maneh tanya anu tadi itu yang gua tadi itu tadi tapi Waduh, Nil. Itu tuh dulurna haji teh. Mana? Itu. Meni budenya. Buset, bujur gede teh nya. Heeh. Ih. Meni alah belum eta mah. Duh, cicing ulah gandeng teh buset dengan di kota bodasnya. Aduh, sedep Nil. Nil karek nempok pisan Nil. Buset ting. Sia mah ulah hayang Ulah hayang. Atuh saeutik atuh Duh, ku aing guraga. Ih, cing atuh ulah gandeng itu. Buset Nil. Gua tenggir itu gua tenggir. Buset tingan. Ulah seserian wae ulah gandeng. Buset. Wah haji, mantepnya dulurna nya. Gede Nil. Aduh, ka dieu moal Nil Buset tingan. Urang kenalan yuk lamun ka dieu. Siap. Siap ayo Ngaranna ganti. Ganti. Anu rada alusan siap ya lamun ka dieu. Ayo. Nah, ayo geus dumuk aya mah. Urang pasang patokna ieu. Ayo buset, kuat bude. Hahaha, bude. Aduh wah, Iren panas banget, teu kuat. Di kota mah da teu kos kieu. ini rampun aing aduh aing nih manja banget maneh keur orok teh gupak wae di sawah. Ilok, Pak. Heuh itu urut lagi kuat lalegok. Ayeuna mun jebrok mun balagu pisan. Atuh wah, ayeuna mah zaman beda deui.
sakedeung deui panan ke amaneh ambe nyaho akhir baring teh meureunnan tah lahan kolot maneh teh ieu kete meureunnan ku kolot maneh ge dituduhkeun da bakal kasah tuh da bang anak hiji-hijina maneh teh. Aduh, Ayo ngara ya. balik ah. Kedeung saeutik deui itu can tepi can anggeus. Emang salah gak aku masih. Oh, nama lega kan itu anak buah uang na itu ayah duaan keur matok. Di mana mo si Imron karena teh bisi ke maneh. Ulah daek di heureyan nya. Terus kumaha aja mana mun kasep daek. Goreng patut si Imron mah. Oh si Kanil mah eta dulur maneh kene kan dulur jauh. Jauh. Ku jauh wa. Meureun teka tempo-tempo acan mun jauh banget mah. Emang jauh mah mah. Jauh jeung kasep. Geus 11 12 si Imron si Kanil mah. Geus pokona mah losok segala endah losokan tebar pesona apa naon tebar bibit kadinya lah. Bari jeung kitu ge tua, Iren teh hayang wau jeung AA Kanil jeung AA Imron teh. Ya, tibang kasih Imron AA ye. Ulah daek kasih Imron pokona mah. Tibang si Imron tibang jelema miskin. Moal mentak nyatu-nyatu acan maneh. Ih. Ulah daek. Ye, ai kudu maneh yang nyaho mah. Si Imron teh emang tiba heula digawe jeung uwa. Tibang jelema balangsak. Tibang sapoe ge daang kadang-kadang tara daang mah nama. Kitu ge mun dibere mah kadang saminggu tara daang. Ampun pan. Heuh enggeus ulah sok loba tanya. Itu wa surang lempok. Duh, jangan. Wah, ayo. Mangga itu nempat. Gebug wae. Si uwa haji teh. Pantesan cek batur disebut wah haji galak wae. Boro-boro ka batur. Kaduluna oge ek meupehan wae. Ampun wah haji. Inilah ayo urang matok geus, urang ngintip dewa haji tuh. Jeung dulurna buset dengan cicing ayeuna. Itu. Buset Nil. Mana? Tunggirna Nil. Benih bude. Alah benih bude. Sedep bujur gede nya Nil. Buset dengan. Cicing atuh sia ulah hareup tinggi. Ayo cicing. Mana? Buset itu bude. Buset sedep. Wah, ternyata curug ya. Ampun aingna. Aingna. Cicing di tadi ge tuh lepas jam. Aingna mun ditaekeun cicing ayeuna nempon nu bude teh mending ngoseh tuh da sia mah. Alah. Itu nah buset dengan wah tenggir. Duh, aingna mending nyari sia mah teh daekeun cara cicing curug aingna. Ai buru kabedian busing aya wah haji ka nyawana pan urang era. Hoyo, ya. Aduh, buset. Hai Bu, dia. Hai ka mana? Ya kata bener teh nang. Gak haji Orang kata bener teh untap intip di luhur di dinya. Aya naon sia? Untap intip wae. Eta saha wa? Ulah sok hayang wau dah. Ya emang nage alo uwa nu ti kota. Buset nih, halus pisan ti deukeutannya. Meni bude. Alah. Meni bude pan. Cicing ah. Buset. Alah. Nih, urang kenalan yuk ah. Ayo. Aduh, kenalan atuh Neng. Kenalan. Aduh, Haji mah. Oh nya wah haji mah Aduh aya. Wah haji tong kitu nah kiki ge jalmi Dah, padarunya. itu mah jalmi leutik keuneh. Keuneh Haji mah. endok ulah sok dicabak keuneh. Tibang rek kenalan atuh Pak Haji uing teh nyanil nya. Urang kenalan kanu geulis nya. Kanu bude. Buset kieu tah. Menang ya Pak Haji kenalan nya jeung si nyaina. Heuh sok rek kenalan mah. Tuh. Eta Iroh hayang kenalan cah si Imron. Ulah lila-lila sia. Bisi nareurak tah lagun sia buset mun kos parudan kalapa. Sok tah kenalan lah. Kenalan atuh nyi. Alau kenalan Randy. Iren Kang. Aldo. Seungit. Muni Ampun. Aldo rara Randy eta ngaran sia menang di mana boga ngaran? Oh, nya urang ngaran kota nya. Jeung nu geulisna. Ampun ih aing mah. Ih, Aing menina rajis ih. Yang ada si Imron Aldi Baran. Au. Pan bude waji bude. Geus. Anggeus can Imron. Sia mato anggeus can. Anggus. Heuh aya anggeus mah kajeun. Tuh, kan itu tunggus beres kabeh. Heuh tinggal dah. Anggus tadi. Ayo Iro orang balik. Ulah ulira teuing jeung si Imron. Sak bisi katepan miskin ayo. Buset nih. Bude nya. Bude. Sengit nih. Moal dikumbah ieu. Ulah dikumbah. Ulah. Aldo. Randy. Cocok. Tadi teh Iren ya. Iren. Buset kieu Nil. Nil, buset aing resep tunggirna Nil. Buset deh. Menit monon. Sedep. Ampun pengen.
Wah, ujungnya ti payun dah. Ira mah yang di dia kene dah. Udara nak ciber. Heuh atuh, buat iranya kade tah. Nitip tamun ka panggil si Imron jeung si Kanil ulah daek. Dibang jelema mararat. Siap, Heeh. sebeu pokona mah. Buat iranya geus modelnya asar itu. Asik uak geus balik ti heula. Ngomong-ngomong no tadi dua-duaan agak-agak lucu ih. Kan gitu sampeurkeun. Let's go. Wah, Nil, gini tuh. Si Irena ditinggalkan sorangan ku Wah Haji Nil. Itu ngalah ka dieu Nil. Buset Nil, dikit ka dieu wae Nil. Buset, asana mah urang katinggang kadurun tuh Nil. Ka dieu wae. Kadurempa gitu. Buset Nil, itu ka dieu. Aduh dah, cicing atuh itu ka dieu wae. Nil, ngadeukeutan Nil. Ka dieu cicing. Aldo. Kudu hebat Aldo, kota pan. Tuh, buset ngadeukeutan eta kaya Nil. Waduh, lempang ge deh. Ih, mending ngagale boy. Alah, Aduh, bude euy. ampun ah. Kadieu euy, ulah ngobrol ah. Siap. Siap tuh, kadieu euy. Nih ngadeukeutan wae eta Nil. Buset deh. Aduh. Buset deh Kak. Ampun ah. Nil. Aku nahan. Aduh, teh sok gerogolnya Nilnya. Cara batur teh ha. Grogi. Grogi. Alau ah. Nih, cicing urang tanya-tanya. Sabenerna aduh ditengok gitu dah. Aduh sok. Aduh Nil. Ngompol Nil. Aduh Nil. Itu dah sok lele. Aduh, aya haja-haja mah Nil. Pahalaur geuning kan Nil. Aya di haja-haja mah di deketan durian kaduruntuh. Aduh, buset ieu teh bude euy. Bujur saha eta? Aduh, aing duh, aing ampun itu di tempokeun wae mah dah. Kumaha atuh ieu Nil? Naon atuh ieu ge ah. Eta ka dieu wae eta. Kadeukeutan. Aduh. Ampun Aduh, di deketan sama di palalaur. ganteng. Ganteng ka dieu nah ira. Alau Kemana sih? Nih, urang disebut ganteng. Aduh nih, urang ngobrolan. Aduh. Urang masuk palaurnya Nilnya. Naon atuh aya hareupeun nu demplon teh sok teu bisa ngobrol ieu mah. Aduh. Jam aduh. Aduh, mal bisa bobo Nir. Aduh, kunir. Calakeur ieu teh aduh. Ampun. Neng mah heureuy wae nya Nilnya. Randy. Aduh, iya Randy mah ieu mah Aldo. 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 Ngobrolnya di situ yuk Neng yuk. Ayo. Aldo kita ke sono yuk. Ayo. Kita ngobrol. Tah, Neng Iroh nah ieu ngobrolna tiis Ayo Nil, urang ngobrol di dieu. Nah. Menghadap ke sono atuh. Ke sono. Biar romantis ya. Iya. Lihat ilalang. Cah, melayu atuh. Jadi ngiluan wae sedap euy. Aduh, sok rada teu bisa ngomongnya nih ya. Iya ge lah, sarua. Ai Neng Iroh teh asli ti mana? Sabenernya masih Iro teh di Jakarta. Iro cetak kadi teh ku bapak. Oh, Tak nyampurkeun ka Wah Haji. Bapak Neng Iroh dulurna Wah Haji meureun nya. Oh, dulurna Wah Haji. Dulu nawa haji. Neng Iroh sakola kene apa geus gawe Iro teh ku Santi Amerika. di Amerika? Pas turun ti pesawat teh Iro langsung cetak ka dieu ku si bapak teh. Oh, tita kai mah Wah Haji. Wah Haji mah galak Neng Iroh. Galak teh. Gitu tak. Duh. Gede cicing atuh. Mengharuri wae ai. Cing atuh. Geus hayang ngobrol atuh. Dina bener ieu na buka tuana. Nanya. Nanya. Ayo. Ayo ku aa dieu lah. Mending ku Aa Randy. Aa Randy ge di dieu geus lila digawe di Bahaji Aa Randy jeung Aldo nya. Aldo. Geus lila gitu. Ieu karak ningali we gitu Neng Iroh ka dieu. Kakara ka dieu meureun nya. Keletik masih Iren teh ti dieu. Terus pas sekolah SMP Iro dibawa ke Jakarta ku si bapak.
Oh, ke Terus, Jakarta gitu. terus sekolah SMA di Jakarta. Tah pas kuliah Iro di ka Amerika kan sekolah di ditu. Ayeuna karaka dieu deui nya. Oh, di dieu ge Rendi ge jeung Aldo di dieu we nya. Di Wahaji geus 5 tahun gitu. Tok di dieu we di sawah. Nya Rendi masih nya urang ge ulin nya sok nongkrong gitu biasa. Neng Iro ge sok nongkrong ka tempona nya gaul nya. Oh sok sih. Tapi kan Utuhnya tongkrongan di dia jeung di Jakarta mah beda. bedanya. Rendi ge urang di dieu urang mah gitar nyanyi nya Aldo Nyanyi bisa. nyanyi naon Nyanyi. Urang Cara batur. tara batur teh ya gitu. Bodas ieu nak nya Mana? beda tuh bodas tuh. Hidung. Nah neng Ira mah nempo tuh balengan. Ada di hidung. Dah Rendi nya Aldo. Enya Jadi poho wae tuh dah. Aldo coba sarwakeun jeung Aldo. Mana? Set ieu mah belum sampe. Tuh, weh nyabak. Hah? Mana? Mana? Limit. Ai urang kota mah limit. Ya limit atuh. Tuh, aduh. Bodas geuning. Aduh, bodas. Leungit. Dengit. Aduh. Neng Iro, bapak kamu tukang mesin ya? Kok tahu? Iya, mesin ragaji. Ati tinggal tuh keur ngarayu. Ya asuh hayu. Rendi heulan. Bapak kamu tukang mesin ya? Kok tahu? Karena kamu sudah menggeragaji hatiku. Ayo. Ayo, Dengit gitu. Aldo. Ganti burung. Bapak kamu tukang jukut ya? Kok tahu? Karena kau telah menjukutkan hatiku. Hebat. Aldo. Hebat. Deui nah, deui. Sakali deui yuk. Nanti pan jarang-jarang ih. Manggi awewe anu kuat kieu teh nya. Anu bude teh. Neng Iro, bapak kamu tukang pacul ya? Kok tahu? Karena kamu telah memacul hatiku. Seri wae. Bogokeun da urang. Deui. Sakali deui. Ayo, Aldo. Goblok si Imron. Tibang ditinggalkan sholat asar ke eta alo aing di hareureyan. Buset segala arah radak diukna ke sing ngarempet. Wah, aing dijongklokeun ku aing sisa kanir segala nguluan deui. Bapak kamu tukang domba ya? Kok tahu? Karena kau telah mendombakan hatiku. Aduh, itu. Mantapnya. Jabah. Aduh, urang mah bogoheun sugannya. Jika nama Itu. Aduh, dah. Sok rada arera itu. iya mah ai jeung nu demplon teh. Kuat kieu tah. Aduh, ampun ah. Naon emang ai kitu? Bude. Bude. Aduh. Hoyo, ya. Oh, ya. Ada. Wah Haji. Lumpat Wah Haji. Muni arah rampun tibang ditinggalkan sholat asar ke. Ngaheureun wae dulu aing si Imron tah babawana si Kanil sarwana. Ayo balik. Ngaheureun wae Imron. Wah Haji, tong kitu teuing nah karunya batur teh da jelema. Lah, geuneh bang jelema mararat geuneh. Mararat oge da jelema eta teh. Geus, hayu. Kitu. Ah.